ila hadrati nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami muallifil kutubi wa musannifiha wa syarihiha wa ila jami man azazaina ila al-muntaha. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Alhamdulillahi sanna li'ibadihi nikah wa nahahum anis sifah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Allah ta'ala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-mukarramun para alim ulama, para kiai, para asatid dan sami-sami hadir, aparatur pemerintahan Desa Kertawana, alhamdulillah Bapak Kepala Desa Sinarang Ibuna tiasa hadir, tiasa linggi. Mudah-mudahan anjeunna teras dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Sapapaosna anjeunna tiasa mingpin urang sadayana, ngarahkeun urang sadayana, mudah-mudahan urang sebagai masyarakatna tiasa tumut jeung taat kana parentahan anjeunna. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus pangarsana Sohibul Hajat Ibu Eni anu tadi saurna anjeunna sebagai wanita hebat. Bisa jadi encan nikah teh baheula peda anakna can karawin. Buah-buah sanggeus anakna nikah sadaya mah buah nikah. Tinggal pilih Ibu Eni santos nikahkeun putra teh rek nikah tarek umroh. Mudah-mudahan anjeunna santos hajatan ieu tiasa haji atanapi umroh. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak anu sami hadir, para pemuda, para pemudi, santriwan, santriwati anu sami linggih, anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah, muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala dina peuting ayeuna, peuting anu utami nyaeta malam Jumat. Dinten Jumat atanapi malam Jumat teh disebatna Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam teh lain juraganana hayam, tapi juraganana sadaya dinten teh aya 7 leres. Dinten teh poe teh aya 7. Jadi 7 poe. Tajuraganana pingpinanana bapak kuwuna tina dinten anu 7 teh nyaeta dinten Jumat. Dina dinten Jumat atanapi malam Jumat ieu aya satu saat
anu nalika urang ngadua ka Allah pasti ijabah disebatna nyaeta saat mustajabah. Cuman nu jadi permasalahan jam sabaraha teu apal, teu uninga tabu sabaraha dinten Jumat ieu wengi ieu diijabahna doa. Mudah-mudahan mah 9:30 termasuk saat mustajab doa. Amin ya robbal alamin. Hadirna urang sadayana dina peuting malam Jumat ayeuna ngariungna di karang sapertos kieu geus biasa di karang belah dieu unggal peuting ge sok aya nu ngobrol. Dina peuting almarhum Abah Delon sok aya nu ngobrol. Payun palid itu aya nu ngobrol ngan beda. Ngobrol kamari jeung peuting ayeuna. Naon sababna cicingna peuting ayeuna payuneun bumi ibu sadayana yakin ieu nilaina ibadah dati bumi ge tujuanna rek ngaos. Ari poe-poe biasana mah duka teuing eta teh duka ngaji, duka ngarumpi. Ngan lamun disiga-siga loba nama meureun ngarumpi. Hoyong terang teu syaratna atawa carana obatna meh tina riungan urang teh ngarumpi urangna dosa urangna dihampura. Hoyong obatna banget, hoyongna banget. Saentos urang ngobrol ngariung begitu hudang teh maca sholawat sallallahu ala Muhammad tos bari permisi urang bubar. Apan teu tas pangajian keun wae. Sabab justru buah-buah mah dina riungan urang ngobrol eta teh aya dosa nu kurang dipidamel ketika urang hudang sallallahu ala Muhammad. Syukur-syukur sasalaman jeung babaturan teh ya Robi Bil Mustofa tas ngariung eta teh tas ngarumpi tas ngobrol hade gitu hade sae eta teh teu awon ieu. Jadi henteu ukur tina hudang pangaosan urang hudang tina calik tos ngobrol oge tungtungan ku maca sholawat supaya urangna dihampura dosana bilih dina riungan tadi teh urang midamel kaawona. Alhamdulillah urang muji syukur ka Allah subhanahu wa ta'ala dina peuting anu istimewa tiasa hadir idkholu surur kapangersana sohibul bait sakulawargi Ibu Eni sakulawargi. Mudah-mudahan angkat ngalengkahkeun sikil urang kana ieu patempatan ngajadikeun nilai ibadah anu berlipat ganda ti Allah subhanahu wa ta'ala. Shalawat kalih kawilujengan pamudah-mudahan salamina tercurah limpah kapanutan urang sadayana buktosna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaliwargina para sahabat para tabiin turpa mudah-mudahan shalawat sinareng salam Allah tercurah limpah ka urang sadayana amin ya robbal alamin. Pangbetahna lamun ngaji lobana ibu-ibu. Sabab ibu-ibu mah semangatna luar biasa. Semangatna hebat. Ibu-ibu mah nalurina dina hal naon bae ge paling semangat. Sigana lamun awakna kuat jeung tanagana rosa sawah ge dipacul teh ku ibu-ibu. Sabab semangatna hebat. Pengajian wah ibu-ibu mah semangat, mingguan semangat hadir pengajian sapertos kieu luar biasa. Mangka ibu-ibu mah termasuk jalmi anu memang diistimewakeun ku Allah subhanahu. Coba ibu dina Al-Qur'an aya henteu surat Ar-Rijal. Teu aya ge surat An-Nisa. Berarti ibu teh dimulyakeun ku Gusti Allah. Luar biasa. Dalam di alam dunia ibu-ibu keder. Nalika pangajian semangat, nalika ayeuna aktivitas naon-naon ibu-ibu biasana terdepan. Arisan ibu-ibu, pengajian ibu-ibu, tukang ngiririt ge ibu, Bang Emok ibu, aya Bang Emok teh. Jadi benar-benar Allah menciptakan makhluk, menciptakan jalmi
anu memang benten-benten nalurina pameget jeung istri benten. Jarang jalma lalaki anu ahli tahajud jarang, tapi ibu-ibu luar biasa. Jam 2 teh geus hudang ibu-ibu mah Pak. Geus kacai, geus tahajud. Komo lamun bulan puasa geus tahajud enggal nyetrekeun sangu. Eta teh salakina mah hees. Salaki saya eta teh. Gitu. Matak urang bersyukur ke Allah Subhanahu wa taala. Yuk doakeun intina hadir kana ieu patempatan urang rek jia doa. Mudah-mudahan cep didin anjeun anu bade rumah tanggi enjing anu bade diakad nikahkeun akad nikahna lancar. Saparantos diakad nikahkeun sing janten kulawargi anu pinuh ku barokah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pintu-pintu rizkina, pintu-pintu kabarokahanana dibukakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ting irah mimitina sigana ari drama sigana mah. Sabab besok jadi pemeran drama dina haplah sigana mah didinya mimitina kicep-kicepan teh matak tahun kamari dieuweuhkeun sabab sing kicep-kicep keur drama. Tapi memang hakikatna parantos jodoh ti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sabab pangalus-alusna nikah kajalmi anu aya kerabat ngan geus rada tebih sapertos kieu berarti pa incu-incunya incuna jadi nini na akina nini nasi nung sareng ninina didin teh baheulana kolot eta teh gitunya jadi nini teh baheulana kolot dalamun can kolot mah moal disebut nini meureun parawannya ari nu ngora mah. Iya sae naon sababna saur Rasulullah nu paling sae nyaeta mun tiasa memang hakikatna mah urang teu bisa milih ari jodoh mah ngan lamun ayeuna sapertos kieu saur Rasulullah eta teh langkung sae supados ngabeungkeutkeun silaturahmi kulawargi. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana Mang Didin panganten baru anu keur bunga baru ngabari reuas ari encan akad mah. Lapi lamun pangajianna geus akad beurang eta geus plas. Ari pangajianna akadna encan mah masih kene deg-degan teu puguh ngadegikeun pangajianna ge. Jadi ingetna teh kana akad nikah we. Isukan teh kumaha tapi da geus biasa. Geus pernah latihan sok diajarkeun. Sok diajarkeun qabil tu nikah gitu atawa diajarkeun abdi nampi sok diajarkeun. Matak santri mah palinter abdi nampi naoge ngan cuman rata-rata ngan sakali padahal anu pinter mah kuduna mah 4 kali abdi nampi teh gitu tapi ngan hiji anger tuh. Mudah-mudahan panganten baru anu ieu bari ieu mah ieu katempona ge baringung teu nya katempona ge duit teu pati boga budak hayang meuli tas sapatuna dower hayang sepeda kondanganeun loba jadi nu kieu mah baringung ieu mah jaba barindeng ongko cepilna geus kurang denge sabab geus kolot. Emang sadayana jalmi lamun geus sepuh pasti dikurangi kanikmatan leres henteu keur anu mah sagala ngarujak jam 4 sore da teu nanah eta patuangan teh tapi ayeuna ajaran geus rada sepuh geus langsung patuangan geus teu empan diajak kompromi langsung ka WC bolak-balik. Huntu geus mulai coplok leres teh Bu? Aya ibu umur 50 tahun. Aya. Umur 50 tahun mah tulang ge geus teu teurak. Jadi umur 50 tahun mah kana tulang ge geus teu pati teurak. Gitu. Mun kana dagingna teurak keneh, kana tulangna mah henteu gitu. Jadi kenikmatan Allah Ta'ala teh semakin orang berkurang, umur orang berkurang, mangka teras dicanda ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata ketika orang sehat, manfaatkeun kasehatan ieu teh sasae-saena tiasa ibadah, tiasa memberi manfaat kanggo anu sane. Sabab ari geus udur mah bujang-bujang. Tapi kan keur sehat mah urang sagala tiasa.
keur sehat mah sagala gampil, keur sehat mah sagala jak atanapi di aktivitas naon bae kurang tiasa dilaksanakeun, macul bisa, nulungan batur bisa, babantu di tatangga hajat bisa, tapi urang ketika udur urang teu bisa nanaon. Subhanallah. Nembe ta karaos bahwa umur teh atawa ajal teh kakararek geuning deukeut maot teh. Urang boga udur panyakit nguslami atawa urang keur udur repot, nembe karaos bahwa malaikat ternyata deket jeung urang. Waras di beisukana teh poho deui ka malaikat teh kitu teh. Memang sifat jalmi mah pohoan. Contoh ibu-ibu keur lahiran mah bebejana nyeri ka gila-gila. Aing mambung deui boga anak, da taun hareup teh boga deui teh ngomong-ngomong ge. Da lain uing nu hayang salaki nu maksa peperieun urang teu bisa ka Palestina ka ditu. Jihad kan ngabantu wargi urang mah mung saukur bisa jihadna ku doa jeung ala kadarna urang hoyongna mah babantu jihad ka ditu ngan urang mah rek naon teu bisa ku kumaha batur mah ti ditu mawa bom, batur mah mawa nuklir, mawa senjata, ari urang nembake teu bisa. Jadi lamun rek jihad ka ditu teh boro-boro jihad can maehan hiji can urang geus paeh manten matak jihadna urang mah mending keneh di imah. Sabab saur Kangjeng Nabi nalika urang hubungan jeung istri dina malam Jumat sarua jeung ngabunuh 70 Yahudi. Matak urang mah ngabantu Palestina na ti dieu bae. Panganten rek mantuan teu isukan 70 eta teh sakali. Lamun sapeting menang 5 berarti 350 Yahudi. Tuh boro-boro 5 hiji ge ripuh. Subhan ya. Doakeun ku urang sadayana aya nu hamil henteu, aya nu kereuneuh ieu teh aya nu hadir nu kereuneuh aya, mudah-mudahan sehat jabang bayina nalika lahirna, jabang bayina digampilkeun lahirna soleh murang kalihna ageng rizkina ku barokahna ngaji peuting ayeuna. Aya nu teu hamil, mudah-mudahan tere hamil deui. Embong para ibu ahli pangaosan sadayana anu sami hadir asa teh nembe kamari ningali Cep Didin ting torolong jeung Cep Dadan leutik kene geuning ayeuna teh geus kararawin ternyata kuring teh kolot asa teh anger bae umur teh tapi lamun ningali budak anu tak baheulana di papagaan leutik kene dilalahun ayeuna geus nikah berarti kan geus sekian puluh tahun berarti kolot pas begitu ngaca teh bener huis teh geus mulai eta mah da geus kodrat jeung memang peringatan ti Allah taala nalika ayeuna urang di pasian ciri oh berarti urang teh parantos sepuh piraku urang rek kieu bae piraku urang rek angger bae urang teh kudu aya robahna urang teh kudu aya robihna sabab begitu jalmi makan orok santos orok teh budak terus remaja terus kawin tas kawin teh tas kolot teh pae eta kan kitu jalmi masane rek aya kitu nu hirup bae di dieu terus moal aya gitu moal ludeung urang teh sadayana ge bakal rek iraha maotna ek ibu-ibu ti payun teh abdi ti pengker atuh abdi ti pengker ibu ti payun mangga eta nya rek ibu ti payun abdi ti pengker teh abdi ti pengker ibu ti payun teu aya pilihan barang barang saha nu ek ngurusna ulah barang gegenten gitu keun da eta mah teu bisa ditawar dengan mudah-mudahan nalika urang dicandak roh ku Allah urang kayan iman amin ya robbal alamin eta geus kakuduan mudah-mudahan peuting ayeuna bising aya jamaah anu keur gaduh kapusing-kapusingna enggal leungit bilih peuting ayeuna aya jamaah anu aya kahoyong mudah-mudahan kahoyongna enggal kalaksanakeun hoyong naon Bu hoyong naon atupan kudu puguh kahayangna meh didoakeun hayang naon ibu teh sehat naon deui
babari rezeki naon deui ayo mesa kalian Fatihah nangke hayang naon deui hayang mobil henteu cenah geus moal didoakeun atuh ari henteu mah hayang naon deui bapak-bapak ya kahoyong teu hayang naon cing bapak-bapak mun ditanya ditawaran ku pamajikanana bapak hayang motor tak mending bapak teh nyandung kira-kira salaki milih naon motor eta teh keluar tina hate asli jadi kahayang nama motor ongkoh titah kawin deui ongkoh ngan eueuh saalam dunia awewe nu nitah kawin deui kanu jadi salakina sakilobana moal aya dapaku ge lamun bebeja ka ibuna kabu di bumina teh eueuh ti dieu bu atuh abdi teh kumaha lamun nikah deui da langsung eta teh lain perang Badar deui wah leuwih ti perang Badar eta mah memang kodrat ti Allah Subhanahu wa taala ketika istri Rasulullah diwayuh pun tetap sabab anjeunna oge jalmi aya ngaraos panas hatena tuh mudah-mudahan kahoyong urang sadayana dijabah ku Allah Subhanahu wa taala sehat wal afiat ngan ayeuna teh rada musim teu pati daramang badan teh leres sabab mungkin cuacana sapertos kieu yuk mengpeung urang ngariung urang ruqyah ari ruqyah teh naon jampe bu ruqyah teh ngajampe jampe diri urang sadayana ku aosan sholawat tangan anu katuhu simpenkeun di palih kenca handapeun susu ulah dina susuna handapeunana nyepeng naon nyepeng manah nyak manah kan palih dia ayatna sabab aslina biasana penyakit awal-awalna timbulna tina hate karena loba pemikiran jadi gering karena loba kahayang jadi memang ti dieu tina mana urang sadayana yuk urang nuhunkeun ka Allah mudah-mudahan urang sadayana dipasian sehat wal afiat ke sholawatna urang sasarengan sholawat tibil kulub anu parahi apal sadayana eta salah sawios metode kanggo ngaruqyah eta sholawat eta ya Allah abdi sadayana nuhunkeun damang luar damang dalem batin dohir batin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma laguna salahnya laguna salah Allahumma sholli la sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abda shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
sallim Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari diyaiha wa ala alihi wa sahbihi kepelkeun kana hate panangan urang bari tarik bismillahi Allahu akbar. Mudah-mudahan panyawat urang leungit sadayana baheula mah nu apaleun sholawat ieu teh ngan semenjak aya corona apal salalembur. Jadi corona teh aya hikmahna sadayana arapal sabab sholawat tibil qulub teh mulai populer setelah aya corona. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi anu jadi obatna pirang-pirang hate wa dawaiha tegasna obatna wa afiyatil abdani oge kasehatan badan wa shifaiha wa nuril absori bising panon urang geus mulai ramyang-ramyang teu pati jelas mudah-mudahan ku barokah sholawat jadi caang wa nuril absori wa diyaiha lain panonna wungkul tapi jeung paningalna ngan sok aya tambihan wa kutil arwahi wa ghidaiha sapalihna ulama aya nu nambihan wa kutil arwahi wa ghidaiha roh urang oge dahareun roh sabab roh ge butuh dahareun naon sapertos kieu roh urang teh butuh sanguna tolabul ilmi sanguna dik sanguna maca sholaw sanguna teh nyaeta urang eling ka Gusti Allah. Lamun roh urang tara dibere dahar saperti awak urang lamun teu manggih dahar kira-kira leuleus tarosa leuleus roh urang ge lamun tara dibere dahareun mangka roh urang moal aya kegairahan kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala disebatna ge jasmani jeung rohani. Jadi dua nana butuh makanan, dua nana butuh tuangan, butuh leuteun ngan ari rohani mah butuh nyaeta ucapan dzikir ibadah eta teh keur mere dahareun kana rohani urang sehingga nalika jasmani sehat rohani sehat mangka urang sehatna sempurna. Aya di sholawat seueur Pak ratusan macam sholawat. Aya sholawat yang narik duit, aya ngan moal dibacakeun nu butuh datang bae ka imah syaratna mawa hayam bodas. Al Habib anu di Parung kan terkenalna dengan sholawat uang, sholawat pohon uang sana gitu. Para ibu ahli pangaosan sadayana anu sami hadir, Allah Subhanahu wa taala parantos ngadawuh dina Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Anu pihartoseunana kirang langkung sapertos kieu. Hei jalmi manusia digero urang teh ku Allah taala, ya ayuhan nas, hei jalma, inna khalaqnakum sayaktosna kaula teh geus ciptakeun aranjeun kabeh min dzakari wa untha, aya laki-laki aya perempuan, aya lalaki aya awew, aya pamegat aya istri. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, timulai atawa bibitna dua nyaeta Nabi Adam sareng Ibu Hawa akhirna ka dieu seueur
seueur terus keturunan urang teh matak sok disebut nate Bani Adam sabab urang teh anak incuna Kangjeng Nabi Adam sareng Ibu Hawa tuh Ibu Hawa makan di kota Jeddah pangna Jeddah disebut Jeddah teh karena di sana ada makam Ibu Hawa ari Jeddah teh cek urang mah nini matak Jeddah disebutna Jeddah nini gitu eta teh daerah nini gitu. Dimulai Nabi Adam alaihissalam sareng Ibu Hawa anu terus aya anu di Indonesia, aya anu di Thailand, aya anu di Singapura, aya anu di kota Arab, aya anu wah seur eta teh makhluk Allah bibitna mung saukur Nabi Adam sareng Ibu Hawa dugilah ka Kertawana di Kertawana ge aya urang puhun, aya urang kaliwon, aya urang wage seueur makhluk Allah subhanahu wa ta'ala nyaeta jenisna dua laki-laki sinareng perempuan min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu urang diciptakeun ku Allah ta'ala teh nyaeta lita'arafu supaya silih kenal supaya wawuh supaya wanoh supaya kenal sabab nalika urang teu kenal mangka berarti urang teu apal si itu keur bunga si itu keur sedih si itu ayeuna keur kaayaan kumaha tapi karena urang kenal urang wawu oh apal si itu teh keur meunang musibah kurang dirojong mentalna kurang dirojong semangatna matak Islam ngajarkeun iadatul marid termasuk disunahkeun ngilikan jalma geuring teh hukumna sunnah ngan aya carana nalika urang ngilikan jalmi anu udur aya carana aya aturanana secara Islam supaya urang betul-betul iadatul maridna ngilikan jalma geuringna jadi nilai ibadah hiji nalika ayeuna urang dongkap memberikan kesemangatan kadua ngadoakeun katilu menta doa nalika urang ngilikan kanu udur ngadoakeun nu geuring oge urang menta doa sabab salah sawios doa anu diijabah teh jalmi anu keur geuring mata kanu udur ke doakeun abdi urang ngadoakeun ka anjeunna oge urang menta doa ti anjeunna sabab doa jalmi anu udur salah sawios doa anu diijabah ku Allah subhanahu tur ulah lami teuing aya ngobrol jeung anu udur ieu mangilikan jalma geuring ti isuk sampai jam 4 sore ngobrolkeun sawah ngobrolkeun palawija atuh sok nu geuring ieu teu balik jam teh uing mah geus menit cenah rek ngusir piraku jalma keur alus jadi ulah lami teuing jadi cukup urang kadinya terang kondisina urang ayeuna memberikan kesemangatan urang menta doa urang atawa ngadoakeun tur urang teh nyaeta menta doa lita'arafu Mang Didin ieu mah deukeut kan masih kene satu kampung kenal awal natina kenal akhirna ternyata Allah rek ngajadikeun satu pasangan hidupna tertulis di Lauhil Mahfud bahwa Didin PS Nung di Lauhil Mahfud gitu tos tercatat di Lauhil Mahfud nate jadi ayeuna mah urang mangan saukur keur ngajalani wungkul hakikat nama jodoh teh geus ditulis ku Allah subhanahu da ibu lia teh moal apaleun baheula teh jodona teh ka urang ditu teh moal teu ngimpi-ngimpi acan teu ngimpi saeutik ge ngan Allah memang rek ngajadikeun jodona akhirna aya wasilah akhirna kenal jadi jodoh gitu kan lita'arafu santosna kenal ternyata aya sebagian orang anu dijadikeun jodohna ku Allah subhanahu ibu baheula kenal bapak di mana bu baheula kenal bapana di mana abdi mah keur ngarambet cenah babantu aya nu kenal di kebon capeu aya keur ligung tanaon keur ngalaan jang para pempepan baheula mah kitu jam 3 teh geus harudang lain rek tahajud ieu rek ligung cenah kitu lain rek tahajud ieu jam 3 teh geus mangka aya nu macam-macam
wasilahna jodoh anu memang parantos ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala teh bermacam-macam. Pada hakikatna jodoh parantos ditangtukeun ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika bahwa orang nikah jeung si A, mangka orang sing yakin ka Allah, sing husnudon ka Allah bahwa eta jalmi teh jodoh anu terbaik kanggo urang anu kedah dihargai. Wa ashiruhunna bil ma'ruf hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ibu teh papaes nu jadi caroge, caroge teh papaes anu jadi istri. Luhur derajatna seorang suami tergantung istrina, luhur derajatna istri tergantung suamina. Jadi teu kenging larangan keras seorang istri membuka aib suamina ka orang-orang sembarangan, tidak boleh. Teu kenging privasi. Lamun aya istri ngagogoreng salakina eta teh pelanggaran lamun gitu teh. Jadi sok si jarwo mah pelanggaran cenah kitu nya. Teu kenging. Wa asyiru hunna libasul lakum, saling menutupi kekurangan-kekurangan. Sabab urang lumpat ti wetan sampai ujung kulon, ti ujung kaler sampai ujung kidul, rek neangan salaki anu hayang saperti dina hate urang, yakin moal menang, yakin moal manggi. Etalah suami urang anu kedah dihargai titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Sabalikna seorang suami pun kedah ngajaga istrina. Ketika si pameget tara ngajaga atau teu bisa ngajaga istrina, mangka akan hilang marwah pamegetna eta sorangan. Hunna libatul lakum wa antum libatul lahun. Jadi saling menutupi. Tuh. Istri teh cenah sawah ladangna, pak tuhar sakum. Mangka pameget mangga tiasa menggauli seorang istrina kumaha bae carana dengan catatan istrina teu kenging nuju halangan. Lamun halangan sakumaha menta ulah dibere, lamun dibere doraka duanana teu kenging. Pak sabar Pak. Tuh teu kenging. Sanajan cenah apan urang kudu nurut ka salaki, nurut teh palih mana. Jadi nurut ka pameget teh dina hal-hal anu sae. Lamun cok pameget teh titah maling hayam batur, kira-kira ibu rek nurut tamual ulah. Sabab eta mah dosa. Urang kapakowo sebagai masyarakat harus mengikuti aturan kepala atau harus mengikuti pemerintahna. Allah nu ngadawuhna. Lain cek ulama di Gusti Allah dina Al-Qur'an. Ngan itu teh lamun perintahan pakuna memang anu sae, anu memang wajib atau sunnah atau mubah. Ari haram sanajan ti paku ge urang teu wajib nurutan. Cek pakowo masyarakat kertawana yuk urang budayakeun slot. Ulah itu. Ayeuna loba jalma nu kagoda ku slot, rarugi, balangkrut, naudzubillahi min. Geus sababaraha urang nu dongkap ka bumi ge. Salakina lain salakina rata-rata salat teh salakina, istrina ceurik, pamajikan. Salaki abdi mah geus teu empan diomongan. Geus teu empan terus sampai geus aya seueur. Atanapi geus sabaraha ratus juta, sabaraha puluh juta. Talamun paku miwarangna kaawonan sapertos miwarang slot kitu teu kenging, kecuali cek pakuwo kuring menta slot pantok bere eta mah. Lamun menta slot pantok mah. Tapi ari slot judi mah teu kenging, sanaos eta parentahan bapakku. Jadi sanaos pecaroge urang anu miwarang nalika parentahanana awon, parentahanana lepat, mangka urang sebagai istri teu kedah mengikuti, malah urang wattawasau bil haqi wattawasau bis kudu saling nasehatan. Jadi suami istri itu memang jalmi anu diciptakeun ku Allah taala, anu dihijikeun mangka didinya urang kudu silih nasehat. Sakumaha hebatna salaki urang, sakumaha kuatna salaki urang, pasti salaki urang aya salahna. Aya teu bu salaki urang salahna? Loba tah henteu? Ieu, kok dibejakeun?
seueur pameget urang lepatna. Bapak-bapak istri urang sok aya salah tante, loba tante, loba sarua itu na loba ieu na loba. Naon rahasia na watawasau bil haq watawasau bisop silih nasihat bilih pamegetna kerada parusing dibungahkeun ku ibu, bilih pamegetna umpamina keur naonamina teh keur males karena ibadah geuingkeun ku ibu, ibu sabalikna keur males ku carogena digeingkeun. Jadi ketika rumah tangga diciptakeun watawasau bil haq watawasau bisop, istri keur teu damang diusapan kasabarnya mama jalmi mah daya udurna engke oge sae deu resep teu bu lamun ku salaki keur gering diusapan bari diomongan kasabar gering bae sia teh duit beak aya salaki nu kawas kitu jual nu kitu mah mun boga lalaki kitu mah lamun urang boga istri usapan bari dicariosan sabarnya mah da urang teh udur teh henteu unggal waktu sehat makan lami udur mah nembe ge 2 dinten. Sabalikna ketika suamina istri damang mangka istri anu memberikan kesemangatan kanu jadi salakina sabar pak bari diusapan kurang teh ku ibu teh sabar ke oge sehat deui ko oge damang deui keun ayeuna artos nu ka dokter ka dieu make ge aya rezekina salaki tereh waras lamun ku ibu dikitukeun. Tapi lamun salaki geus gering ibu naboga panyakit CE RWE salaki nu tadina menit bae isukan jeung TBC sagala isukan jeung panas sagala isukan jeung darah tinggi sagala jadi panyakit nu tadina hiji sabab ibuna cerewet jadi 100 macam penyakit. Saha nu rugi urang-urang kene da moal tatangga ngurus moal batur ngurus urang-urang kene. Jadi watawasau bil haq watawasau bisop urang kudu silih nasehatan suami istri nalika keur kana ibadah atawa keur menang musibah teh kudu silih omongan silih kuatkeun mental maka itu akan terjadi rumah tangga anu sakinah mawaddah warohmah. Lamun encan siga kitu berarti can sakinah aya ge salakina ngeunah anu kitu mah. Tuh, indah kan lamun rumah tangga sapertos kieu. Aya kitu nu tos bisaeun aya saha Rasulullah termasuk nu ngomongna can bisaeun siga Kangjeng Rasul ngan ieu mah keur mepelingan awak sorangan wae gitu. Ngan nyariosna di panggung gitu. Ari nyarios di panggung teh bu luar biasa. Kadang kacaletot da ibu-ibu nu teu biasa ka panggung sorangan titah cicing dia ngomong dijamin kiih ibu teh. So nutup biasa nya parurah jadi lamun urang nyarios salah dihareup diseungseureikeun teh titah ka dieu parurah gitu wajar gitu sabab mental ari mental lebih capek tibatan macul. Coba ibu-ibu tos kumpul ya bapak bupati aya pak gubernur aya teras presiden aya ibu titah kareup sorangan titah nyanyi Indonesia Raya kahareup ge teuing bisa teuing henteu lamun bisa ge sorana moal bijil pada kahareup ge sabab naon mental anu terpukul sehingga mental lebih capek daripada fisik gitu lebih capek daripada macul tisuk sampai lohor wah tepati karasa. Tapi ketika ayeuna urang mental anu terpukulna kakara setengah jam kakara 5 menit coba naon buktina dina imtihan dina urang keur haplah budak titah kahareup ka panggung dawab can biasa umpamana alit keneh dan nu tadina geus apaleun teh surat Fatihah teh poho deui kalah aya oge ceurik padahal di handap maaf indungna mah geus ngajeweran bae diompok teh apalkeun sia bari sia ongko ka anak teh jadi engkena teh anakna teh malikeun deui sia tuh lamun ayeuna urang ibu ngomong ka anakna tuh ka bapa sia mangka engke bapana ge bakal ngabalikeun tuh ka indung sia akhirna pas sia jadi teu kenging akrimu auladakum
wa ahsinu adabahum. Saur Kangjeng Rasul, muliakanlah putra-putra urang, wa adibu wa ahsinu adabahum, ajaran etika akhlak anu sae. Di mana madrasah nu paling utama? Di bumi masing-masing. Sehebat apapun madrasah, sehebat apapun pesantren, ketika di rumah tanggina atau di bumina situasina sangat kacau, mangka murang kali eta bakal sulit nampi akhlak-akhlak anu diajarkan di luar rumahna. Jadi nu paling pertama itu di bumi urang masing, anakna solonong padu kajero bae papatahan bari diusap teh ujang assalamualaikum, tempan di papatahan gitu contohan ku ibu. Begitu ibu rek asup teh assalamu, mangka anakna dengan sendirina oh ibu teh geuning lamun rek asup ka bumi teh assalamualaikum. Salakina lamun rek nyamper istrina malam Jumatan assalamualaikum heula. Sok Rasul mah kitu assalamualaikum mari dikecup tarangna. Ibu pernah tuh salakina assalamualaikum heula? Boro-boro aja. Tah saya nama assalamualaikum heula Mang Didin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu Mang Didin. Lamun rek mimiti ka kamar teh kitu karada tarik kitunya. Karada aya suara ngagereman seutik gitu. Sok mitoha teh ieu minantu uing teh edan teh eling. Gitu. Keunda. Di blok dia kamari-kamari rada kurang cai. Di wetan mah loba Mang ditenang geus dipangeborkeun 40 meter ku pawawan. Tuh, sabab panganten mah modal nu kahijina cai jeung sampo. Gitu. Lamun aya cai jeung sampo tenang. Gitu, tenang hirupna gitu. Can aya kapusing, can aya kiridit, can aya itu encan. Wah, masih kene berbulan madu. Tuh, informasi mah reka India cenah bulan madu nanti. Ting. Ka Cina cenah. Ka Cina nya cirup nanjak ka Bangong meureun ka ditu ka Cina. Para ibu ahli pangaosan sadayana anu sami hadir, adibu auladakum, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Kita ciptakan akhlak anak-anak urang teh akhlak islami, akhlak anu sabab urang majalmi Islam, mangka ciptakeun akhlak di putra urang teh nyaeta akhlak Islam. Islam sangat luar biasa mengatur manusia. Lain mung saukur salat, lain mung saukur ibadah, tapi Islam mengatur masalah peribadahan, Islam mengatur masalah pernikahan, Islam mengatur masalah jinayat hukum-hukuman, Islam mengatur masalah muamalat, perdagangan, injem-injeman jeung sagala rupana diatur ku agama Islam. Ngalah naha supaya urang hirupna barokah. Jadi hirup nate ketika ayeuna urang ditimbang di akhirat teh ternyata amal saya sadaya. Urang rek ibak, rek adus Mang Didin. Ari adus mah heug wae bebas teu aya tartib beda jeung wudu, rek hulu heula heug, rek suku heula mangga, rek kaki heula atawa bujal heula mangga. Nu penting syaratna nalika adus dua, hiji niat, kadua takmimul badan, sing walatra badanna. Sanajan urang erep 2 bak mandi ari teu niat mah angger junub kene. Ibu-ibu tos pamengan, ibu-ibu tos head, tos halangan, ibak adus gebur saep 2 bak, sampo 2 wadah beak. Sanajan cai saep sakumalobana ketika teu niat mangka tetep ibu hukumna junub, teu kenging salat, teu kenging maca Al-Qur'an, teu kenging ngome Al-Qur'an jeung sajabina pangharaman keur jalmi anu junub. Tapi niat begitu cur cai teh abdi niat adus lillahi ta'ala, cukup sakitu. Abdi niat adus lillahi ta'ala. Lamun rek gaya ku Arab nawaitul gusla li rafil hadasil akbari lillahi ta'ala. Lamun hoyong nu pondok abdi niat adus lillahi ta'ala, timus badan sadaya adus nasah, mangka urang kembali normal, tiasa maca Quran, tiasa salat, tiasa ayeuna urang ibadah anu tadina haram kanggo urang. Tuh eta dina adus.
kade perhatoskeun ngan dina adus beda jeung wudu. Lamun dina wudu mah kudu aya tartib, dina adus mah teu aya tartib bebas mangga. Ngan lamun urang hoyong sunnah mangka simbeuhna anu katuh heula nu belah dieu. Begitu adus teh Bu nawaitul gusla lillahi taala banjur nu belah kanan. Teras anu belah kenca atanapi sirah ka dieu. Eta sunnahna saur Rasul. Sunnahna meme adus teh wudu heula Bu. Jadi meme adus teh wudu heula, nawaitul wudu biasa, kakara ibu gejebur, nawaitul gusla, sok wudu heula tatara adusna. Tara, kakara apal penting ieu, isukan mah erek. Bising poho deui Bu, ilmu nu ayeuna disampaikeun sabab ilmu lamun teu diamalkeun sok poho deui, langsung praktekeun isukan. Tuh, praktekeun isukan-isuk. Jadi meme adus teh ibu teh wudu heula, santos wudu teh langsung adus eta sunnahna kitu. Tuh. Jadi lamun teu praktek peuting ayeuna, wah sok rada poho deui ilmu geus islami mah. Matak isuk-isuk teh lamun bapana teu ka dieu, ibu nu ngajak ti heula. Kunaon atuh? Ih, abdi isukna rek praktek ilmu nu tadi disampaikeun. Gitu Bu. Era tah moal Bu. Ulah sabab kacaroge urang teu kudu isin. Tuh. Tak kade nawaitul gusla. Tapi lamun wudu mah kudu tartib. Rarai kudu katimus. Timulai tempat jadi rambut sirah. Teras ka dieu kana cepil ieu ibu aya cepilan teu? Aya. Bising teu aya. Ka dieu aya pentilan teu? Pentil jang ibu-ibu mun lalaki pentol itu. Gitu. Tak ka dieu kana pentilna ka dieu kedah kakumba kana gado. Kedah kakumba. Jadi nalika urang wudu padu kikituan bae mah teu sah. Nalika wuduna teu sah mangka salatna ge moal kamari uing sok kitu bae kajeun kamari mah da can nyaho. Aing geus nyaho mah kudu dilaksanakeun. Tah, jadi tina nalika wudu teh katimus, ulah padu kecawak-kecawak kitu bae ka dieu. Katimus. Naon nu pertama kurang fardu wudu kan aya sabaraha Bu? Genep hiji. Niat kudua ngumbah beungeut tilu ngumbah pandangan kaopat ngusap sirah kalima ngumbah sikil teh sing dugi kana keuneng naon mumuncangan teh kedah kakumba malah saena mah urang nengah-nengah bitis meh sempurna nalika urang wudu teh kumaha ngusap cepil mah hukumna sun diusap menang ganjaran teu diusap wuduna tetep sah ari ngumbah cepil mah katimus. Jadi istri memang sebaiknya kerudungna dibuka ketika maksudna dikadiekeun katimus. Tuh. Dina ngusap sirah mangka tiasa cara dua. Hiji tiasa langsung kana kulit kepalana, kadua kana rambutna tapi rambut anu sajeroeun kepala. Jadi rambut anu sajeroeun kepala teh lamun dikadiekeun teh tetep ieu teh kepala. Dikadiekeun teu bijil tina kepala. Mangka urang ngusap rambutna bae ge sah nalika urang wudu teh. Lamun urang kana kulitna mangga rek kana rambutna oge mangga asal rambutna teh anu lamun dikapayunkeun dikapinggirkeun kapengkerkeun teh aya dina sakurilingeun sirah mangka ngusap si rambut nu ieu teh hukumna sah. Berarti lamun ibu-ibu rambutna panjang ngusap rambut ti dieu mangka hukumna teu sah sabab rambut ieu geus aya dina luar kepala. Lain apa luar kepala teh saluareun hulu gitu tah lain luar kepala apa lain beda sing salah pengertian sabab lamun ngaji salah pengertian atau salah fokus mangka bahaya tuh. Juga ibu-ibu keur ngaji mingguan kan biasa ibu-ibu ngaji mingguan ngajina bebas gaya bebas rek nyang hunjar heug rek nyarande di pinggir mangga rek nundutan oge moal ditajir beda jeung budak ngaji. Lamun budak ngaji mah lamun nundutan bae teh ditangtungkeun. Ibu-ibu makan moal, matak ibu-ibu mah pangajian ibu mah gayana gaya bebas gitu. Jadi nyang hunjar heug rek nundutan mangga nu penting batur balik urang balik geus sakitu bae pokona mah. Tas di mana pangajian ngajian naon teuing da hees nah gitu. Begitu keur pangajian
soksi kiai na bahwa narika urang wudu teh kudu ngusap sirah saalit. Ari ibu hees ngajina kudu ngusap sirah anu alit dedengeanana. Atuh balik ka imah teh keder rek hulu teh. Unggal rek hulu neangan lalakina. Nyana rek hulu teh neangan uwingnya mama ih bapak mah bodoh kanyaho cok ibu nanti gitu pak sok api-api pinter teh anu balik pengajian bapak matara mingguan bodoh cek kiai ge lamun urang wulu teh kudu ngusap sirah anu alit cenah kitu jadi unggal wulu teh ngome anu lalaki nampe unggal wulu teh padahal cek kiai nama ngusap sirah saal eta gara-gara ngaji nah henteu fokus tapi da moal aya di dieu mah anu sapertos kieu wah sarmangat mingguan panona bolotot gitu ya gitu nyararing tuh. Tanalika aina urang adus nalika urang wudu mah kedah tartib lamun dibalikeun teh teu sah ibu nalika wudu ngumbah sampean heula teu sah tapi lamun adus mah mangga rek sampean heula mangga rek sirah heula mangga rek ngagejebur langsung oge mangga kebetulan ibu gaduh kolam renang pangkeureun bumi umpamana ibu teh jama kaya teh kaya pisan tuh banget kaya teh mobil diharap anu di imah bae ge aya 17 tuh mobil Toronton di batur loba disewa-sewakeun ka batur wah nyieun kolam renang ibu teh pak hoyong kolam renang cenah siga anu di mana kolam renang teh di mana sih nu aya kolam renang teh Dino teh di mana? Oh Ciawi. Tepati Warawu nu kita teh. Keun ibu-ibu keun renang mah sunnah, makan anak teh kudu diajaran renang cenah kitu. Rasulullah ngajarkeun ketika urang anak-anak itu ajaran renang jeung manah, ngan urang mah manah tara, air renang mah osok. Sabenerna lain anak nu hayang renang, ibu-ibu nu hayang ulin, sok abdi mah eta teh. Budakna mah teu ceurik ieu ngan ibu-ibuna hayang bijil akhirna anakna diciwit kamenta renang meh ku salakina diijinan tah ayeuna urang gaduh kolam renang nawaitul gusla bari disepekeran ongko deui kadusna teh meta tangga apaleun cenah nawaitul gusla liropil hada gejebur langsung sadaya ibu kelep 2 menit setengah sampai timu sadaya muncul langsung hudang ka kamar di langsung dilap esah adusna lamun memang langsung timus begitu kerlep teh cicing ibu-ibu muncul umpamana samenit tos timus sadaya mangka adusna sah nalika adus sabab dina adus mah teu aya kedah tartib tuh jadi bebas nalika urang adus mah rek sampean heula heug makan dumutkeun kesehatan makan sampean heula saena secara medis sabab lamun urang langsung sirah saurna bising ayeuna pembuluh darahna ieu matak rata-rata loba jalmi anu labuh di kamar mandi jadi aya riwayat darah tinggi sirah langsung dibanjur akhirna moro darah karena sirah gedeblug labuh jadi lain labuhna aslina nu ngajadikeun maotna teh lain labuh di kamar mandina jadi naik si darahna mata kaki heula lamun di kamar mandi teh banjur heula gitu meh didinginkeun heula secara ilmu kedokteran cenah dawing mah lain dokter gitu ta cenah tapi kan lamun manfaat mah ya kurang dianggo teh salah cobi kunaon Islam mengajarkan ketika orang wudu teh kudu nyedot cai kana pangambung osok bu lamun rek wudu pangambungna nyedot cai rata-rata nama micenan korong paduki kituan bae teh jadi cai teh ku urang ditampanan ku dampak tangan sedot ku pangambung kaluarkeun deui santos ka kemut teh geuning korolok piceun sedot cai kana pangambung ulah jero teuing da sing kabesekan sakedik bae bijilkeun deui secara medis eta teh bakal nyehatkeun pernapasan pernapasan ternyata Islam ieu luar biasa mengajarkan ibadah tapi di balik ibadah teh aya nilai-nilai kanggo kesehatan umat-umatna ternyata ajaran Rasulullah sangat luar biasa alhamdulillah urang jadi jalma Islam tabu sawrai teh
10:30 nya. Terus da panganten lagi kakara hiji ngajina tenang, pangkederna lamun ngajina pangantena lalakina geus diakan nikahkeun pinggireuna awewe sok asa kaburu-buru gitu teh. Jadi asa teu enak perasaan ari kieu mah tenang, paling nungguan timnas geus karun nu tadi mah eleh 3 hiji. Tuh, ayeuna rek main deui doakeun mudah-mudahan menang. Gitu. Ibu-ibu mah teu ngalartieun main bolanya. Tak aya nu ngarti main bola ibu-ibu. Ibu-ibu modern mah geus beda. Zaman baheula mah nu senang bola teh lalaki bae, ayeuna mah ibu-ibu ge hobi. Kajeun kajeun, nu penting mah wayah salat nu doraka mah nempo main bola dina TV wayah salat henteu salat eta nu doraka mah. Ari urang nempo main bola terus wayah salat teu nanaon. Hitung-hitung melenturkan saraf urang, refreshing gitu. Tuh. Kan ulah parebut jeung bapana. Ibuna ngadukung Persib, bapana ngadukung Persija, ribut patonjok-tonjok gara-gara main bola nu ngajadikeun dosa eta gitu. Para ibu sadayana nu sami hadir wihan deui kana pernikahan Allah ngadau wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Setiap perkara Allah menciptakan dua anu sami berpasangan. Aya Mang Didin, aya Tenong dipasangkeun ku Allah. Tujuanana Allah nyiptakeun alam dunia berpasang-pasangan, urang kadang bunga, urang kadang sedih, urang kadang seri, urang kadang aya peuting, aya luhur, aya handap, aya siang, aya weng, dua sadayana, aya istri, aya pamuga. Ternyata Allah menyimpan rahasia anu luar biasa, la'allakum tadakkarun cek Allah. Tujuanana diciptakeun ngadamel dua jenis ieu la'allakum tadakkarun, supaya urang teh eling, supaya urang teh jadi jalma eling. Sabab jalma lamun ayeuna teu eling wah keder. Contoh lamun ayeuna jalma eling teh, urang kan lamun inget berarti eling. Jalma nu tadina ieu tiba-tiba maca Quran, salat nawakal, si itu ayeuna mah eling pan gitu. Lamun ayeuna salaki urang umpamana abret-abretan kaditu balik henteu ngiriman tuh keur teu eling, cenah kan gitu bahasan. Jadi la'allakum tadakkarun supaya urang teh eling. Nalika jalmi eling mangka bakal boga kesadaran diri. Lamun jalma eling ka Allah Ta'ala mangka boga rasa rumasa bahwa urang teh makhluk anu diciptakeun ku Gusti Allah, anu dibere beribu nikmat ku Allah Ta'ala, ku Allah dibere kawajiban, ku naon teu dilaksanakeun. Lamun teu dilaksanakeun teh berarti urang teh keur teu eling. Jadi urang eling teh la'allakum tadakkurun teh penting. Waji etom nyandak bedog kapayudun ibu, kira-kira ibu lumpat moal sabab wahaji etom jalma jalma calanana rawis-rawis, luhurna teu di baju, buukna gimbal, mawa bedog nyamper ka ibu lumpat moal pedahna jalma eta teh teu eling. Jadi eling teh ternyata penting. La'allakum tadakkurun. Oh, Allah menciptakan siang, isuk-isuk bijil matahari dibayar henteu ku urang gratis di Allah Ta'ala. Coba lamun lampu siga PLN siga ki sabaraha mayarna hayang cang siga matahari gratis di Allah Ta'ala. Isuk bijil bari istiqomah geuning, isuk bijil sore surup, isuk bijil sore terus nyangan alam dunia sapertos kitu. Allah memberikan caang, Allah memberikan poek ternyata supaya orang eling ka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh itu teh dadamelan Gusti Allah, oh eta teh nikmat Allah isin ku Gusti lamun urang teu ibadah teh, isin ku pangeran lamun urang teu salat teh, sabab Allah geus bere loba mere nikmat ka urang. Napas urang gratis, coba lamun meuli di rumah sakit, lamun ayeuna urang kudu di oksigen bae bari getek henteu resep, tapi urang bebas diberi oksigen anu sekian seueurna tanpa mayar, gratis ke Allah atau gratis di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika urang rek turut ke Allah teh rek naon deui, nikmat mana yang kau dustakan, gitulah sok bahasa ayeuna.
ternyata seueur nikmat Allah. Matak urang teh kudu bersyukur. Matak aya kalimat anu bakal hampang diucapkeunana berat dina timbanganana nyaeta subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah ayo sareng walhamdulillah wala ilaha illallah subhanallah ucapan eta teh sok Nabi dua kalimat anu memang diucapkan gampil subhanallah walhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar enteng kan, tapi ternyata begitu ditimbang dina mizan, ditimbang dina amal, dina timbangan amal bobotna teh berat, bobotna teh nyungklek karena kealusanna teh berat. Tuh. Mata kurang kedah sering alhamdulillah begitu orang isuk-isuk bisa hirup kurang begitu gugah kan diajarkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi alhamdulillah heula kanu kaluar teh bersyukur bahwa orang teh hirup kene alhamdulillahilladzi at'amana wassaqona minal mus eta teh doa naon alhamdulillah teh sabada dahar sabada tuang pan berarti alhamdulillah heula nu diucapkeun bersyukur urang masih kena tiasa tuang tiasa leueut ketika urang ningali jalmi anu tos tiasa teu tiasa ngaleueut cai tos teu lebat tuangeun tos teu lebat subhanallah sangat karunya. Tapi urang kan tiasa tuang malah urang manggeus sapiring teh nambah deui. Da urang mah dahar teh kumaha deungeun sangu, lamun deungeun sanguna lauk asin bae ngan satengah piring, aya tambahan jeung dadar endog bisa sapiring, lamun jeung sop buntut 2 piring, lamun jeung sate bisa 4. Jadi kumaha menu makanna urang mah dahar teh eta nikmat tasanes, nikmat ti Gusti Allah anu luar biasa anu kurang kudu disyukuri minimal sabada dahar teh alhamdulillah sakitu. Urang mah da ican teuram matara alhamdulillah ieu kakara ramun eureuleu alhamdulillah disangkana eta teh doa teuram ku ibu malain eta teh. Jadi doa atas dahar syukuran ka Gusti. Jadi alhamdulillah teh lain doa tina kade sing salah pengertian ya ilmu teh. Alhamdulillah naon alhamdulillah eta teh doa teurap jang cenah kanakna teh diajar atuh saturunan eta teh mapai ka incu-incuna bahwa doa teurap teh alhamdulillah padahal lain. Para ibu sadayana anu sami hadir dua pameget aya istri aya pameget la'allakum tadakkarun didin tenung anu bakal anjeun mulai beber layar tarik jangkar ngalih insyaallah isukan mah meureun geus jadi salaki boga SIM-nya isukan mah tuh surat izin mondok tuh jadi isukan mah masih mondok di wetan ge moal disusulan ku mih teh lamun mondok di wetan bae ge geus akad nikah mah aya hansip ge moal dinana sabab geus boga SIM atawa surat izin mengemudi SIM teh ngan beda kendaraanana beda saeutik jeung motor sabenerna mah lamun jalma mah ari nu anyar teh sok laliat ai motor mah nu anyar teh araruduh gitu ari jalma mah sabalikna mun geus lila aruduh ari keur anyar nali liat gitu eta bedana jalma jeung mot tuh sok tatarucingan naon bedana motor jeung jalma ari jalma mah mun anyar teh liat lamun ayeuna geus lila teh uduh ari motor mah anyar teh aruduh keneh lamun geus lila teh lali teh sakitu lamun jalma geus boga umur pasti ngarti lamun nu teu ngartieun berarti masih kene di bawah umur gitu eta teh gitu
Anjeun rek rumah tanggi konsepna ulah bosan-bosan ikhtiar, ulah bosan-bosan doa jeung tawakal. Sabab konsep jalmi Islam ikhtiar, doa, tawakal. Ikhtiar secara keilmuan logika manusia dilaksanakan, bahwa umpamana anjeun melak pare, oh melak pare teh siga kieu berarti kan ikhtiar. Doa ka Allah taala naon atawa urang nuhunkeun dijagi eta tatanen urang kamulus rahayu kasae hasilna nembe ka dituna tawakal. Nu salah konsep jalmi urang kadang-kadang ditanya uing mah kumaha pangeran wae ari ari ikhtiar teu acan, salah eta teh. Lain jalmi anu sahabat Nabi keur waktu dina zaman Kangjeng Rasul rek berjamaah ka masjid, jamaah teh kan nyandak onta baheula mah nu tebih mah. Urang kan kadang-kadang nyandak motor rek ka masjid. Ari onta teh sahabat Kangjeng Nabi padu digolerkeun wae teu dicangcang teu naon di hareupeun masjid. Ditanya ku Rasulullah, "Hei sahabat, eta onta kunaon teu dicangcang?" Cek sahabat, "Tawakal bae ka Gusti Allah." Ku Rasul teu dibenerkeun, lain jalma tawakalna hebat nu kitu teh alikna kotaka patawakal Allah. Cangcang heula eta onta nembe tawakal ka Gusti. Asupkeun motor teh ka jero imah minimal di gerbang nembe tawakal ka Gusti Allah. Ari digolerkeun di hareupeun jalan koncina ngagantel ditanya itu motor di jalan kumaha Gusti we leungitnya leungit. Eta mah lain tawakal nu kitu mah nekad nu kitu mah. Lain jalmi tawakal. Doa ikhtiar, doa tawakal ulah lepas anjeun kedah sabar dina nalika rumah tanggi sing hormat kanu jadi sepuh anjeun mangka kulawargi anjeun bakal dipinuhan ku barokah Allah Subhanahu wa taala. Dicekapkeun sakieu mudah-mudahan aya manfaat kanggo urang sadayana, kirang sinareng langkungna hapunten anu saageng-ageungna. Teras doa ya. Allahumma shalli wa sallim ala ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumau susun ila ri'amdikal fakri Bapak Dahman bin Tarju Juhani bin Dahman dari Bapak Sauri bin Tarju Bapak Tarju bin Karyasan dan Sumau dari Guswadi bin Sa'ad Matawir dari Mbok Tare binti Kanta wa ila Rinati Mbok Salam binti Suhanta Kamir ila Ruhaniati Ibu Warniti binti Rana Ibu Deri binti Suwarya Bapak Muhyiddin bin Sahmid Sarotoni bin Sahuri dari binti Kuswadi Rumanta bin Sahuri wa usulihi mafurihim ghafarallahu lana wa lahum rahimahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa dhuhrina maulana Muhammad sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al baina didin wa mawaddata wa rahmah wa alif bainahuma kama labta baina sayyidina Adam wa siti Hawa wa kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa siti Sarah wa kama alafta baina sayyidina Ali wa Fatimah Tazhar wa kama alafta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra. Allahumma ij'alna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa amalan muttaqabbalan wa ribatan mubarakan wa husnal khatimah. Allahumma ij'alna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa amalan muttaqabbalan wa ribatan mubarakan wa husnal khatimah. Allahumma ij'alna ilman nafi'an mubarakan wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa amalan muttaqabbalan wa ribatan mubarakan wa husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan ku barokahna urang thalabul ilmi, urang sadayana dijantenkeun jalmi anu bahagia dunia sinarang akhirat. Pala putra putri urang keturunan urang sadayana dijantenkeun murang kali anu solih solihah. Mudah-mudahan hajat-hajat urang sadayana baik hajat dunia tanapi hajat akhirat diijabah digampilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara tikawit awal duikeun ka akhir tiasa dikapayunkeun pribados ngahaturkeun nuhun ka karsana al mukarram anu parantos masihan tausiah ka urang sadayana. Mudah-mudahan non rupiah anu parantos didugikeun bermanfaat kanggo urang sadayana, amin ya rabbal alamin. Jadi simkuring selaku pengatur waktu penata acara undur diri, hapunten bilih seueur kakirangan aya basa anu teu kareka. Alaikum minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.